Nah baraya ieu teh terasna teh ieu ka Gunung Karang ta eta KUA Cipongkor. Terasna teh urang teh bade ka arah Karangsari, Desa Karangsari. Masih di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat ya. Jelema kukuringan we jeung Parang Gerengseng gitu. Kamu karya Facebook sadayana di mana wayana atuh nuhun kang tos nonton nya kapalah. Didoakeun cing barokah usia barokah rezekina oke dimudahkeun sagala urusanana pokoknya. Ieu masih jalan ieu mah tepat amun ieu teh aya pasar kaget ya dinten Rebo. Jalan lagi ageung ieu mah dibangunan teh jigana kudu beata sakuri ka Bogor. Ya ka Bogornya. Jadi ageung ieu dasarna ka ditu aya Pangkalan Batu Gunung Karang. Ya, Gunung Karang kan nya pas sore gitunya aku jalan raos ieu nya mah ya jalan ageung ieu we konten di jalan mah barea nya urang teh naon deui atuh ukur ningali kieu ye posisina teh tapi raoseun ya barea jalan anu ageung tuh lecir tapi acan kemah jalan teh kadang-kadang ya awon terus we ka ditu gedenya jalanna wah jalanna ke padat kieu barea nya nah ieu teh masih Desa Karangsari barea tuh ieu ada sekolah di gitu sekolah agungnya barea nah coba di komen menu apa mah barea arapa mah di komen ieu teh kita aya jalan karada kahanap motong eta jiga tah kan ieu jiga namanya tah itu nah itu mah ka Gunung Karang tuh karena pabrik batu barea tah ieu mah urang mah ka dieu ye tah urang ka dieu ayeuna mah jalanna barea jalan motongnya barea tuh suasana pedesaan ya tehnya kampung naon hilap deui cing urang taroskeun heula kasih AA nya urang teh barea ieu teh aya di Bojongpari kampung katanya kampalah kampung Bojongpari desa na teh Karangsari Kecamatan Cipongkor tah tuh nya raoseun di kampung ieu leres ka dieu tuh aduh ka dieu mah endah sabna katos ka dieu sakali barea tuh aya pesawahannya tuh urang teh raoseun kieu nya heeh punten Neng tuh sejuk paren lagi keur hejona aduh pajeuna barea aslina tuh terus we urang teh ka ditu tuh jalan nama terus saya jadi paving block barea tuh rada nanyak sakediknya tuh terus we ka ditu ieu teh ke urang ngalewatan desa ieu Karangsari nya tuh wah ya motor ya priwis ya motor ieu ya keuyeub halo Mang punten Mamang tuh nu nararik ieu hebel jadi kalau lemur mah barea kumaha teh tiasa ku mobil nya seperti ieu ku motor keuyeub tuh ku motor keuyeub jadi kuno karya we ngakutna teh barea sabna posisina ieu lamun ku mobil teh lebat ku motor biasa mah biasa jadi kieu we jadi nate di akutan ku motor keuyeub we barea tuh jadi langkung ieu langkung naon cepet barea cepet pisan jalan nama atau raoseun tuh kali oge teh barea aduh genah kieu nya barea di perkampungan aduh komo ieu sejuk kayak awi kitu nya jeung baresih luar biasa pokona namanya aduh barea menika bener Kang ngadem teh tapi seueur oge kendaraan anu motong lewat ieu barea tuh aduh genaheun kieu nya barea luar biasa pokona namanya aduh ting genaheun kieu heula urang naroskeun heula ieu
Nah, di dia baraya di daerah Cisatong, kampung Cisatong gitu baraya. Cisatong Karangsari. Aduh, geuning ngaraoseun kieu aslina baraya. Tah, kadi ge aya gang tuh nya. Nya terus kadi tuh. Aduh. Pokokna mah ieu ka dieu mah gagal, amang ka dieu mah baraya aslina. Ah. Raoseun calikeun. Gang nage jeung seurna di peping blok ka dieu mah. Tuh. Lumayan lah. Lumayan jalan nama calikeun. Aduh, berkeliku, berbelok. Janji ibu Tuh, belok ke belok. aduh, laweseun kieu nya, baraya asli jalan Pilemuran. Cisatong. Tong saya tong Tah ieu Cisatong teh baraya kampung Cisatong apa namanya. apa berarti ayeuna teh. Jadi apa ieu teh jadi kampung Cisatong baraya ka dieu teh cenah. Tuh, jalikeun. Laweseun kieu tali ampun, itu aya pasawahan yang di aduh alus piuna euy. Aduh, Pak, punten Pak. Aduh, luar biasa. Saya lamun Cisatong. Raoseun kieu di pelumbaran Cisatong teh nya, baraya. Aduh. Luar biasa. Luar biasa. Pokona mah karek nemean jeung mangpalah ka dieu ge aslina. Orang Sakareknya mangpalah. karek bisa. Jalikeun luar biasa tuh pemandanganana baraya tinggal katuh. Mangpalah di ditu Aduh, luar biasa Bang Palah euy. Pemandanganana saking endahna. Duh. Dan luar biasa pokoknya mah baraya mantap pokoknya mah. Itu tak angkat heula telepon Mang Palah. Tadi heula. Terus tangke aya ge manggih pudunan. Heula Mang Palah teruskeun. Lah ayeuna urang teh kan aya di Cisatong baraya nya. Di Karangsari, Kecamatan Cipongkor, tah ayeuna urang menuju Lembur Bojong Haur. Tah ieu urang menuju Bojong Haur, jalanna kaki endahna tali baraya aslina ieu mah baraya. Madap pokona mah baraya aslina tah. Pemandangan yang sangat indah, bagus aslina tah. Muka ditu tinggal ditu. Pokona ieu teh pasawahan hungkul baraya. Heeh, aslina. Ya di Karangsari teh luar biasa atuh kayaknya Mang Palah. Aduh. Kaoseun pokona mah tuh komo itu mah sawah ngapak itu tadi aduh. Hayang dipoto we di ditu baraya aing. Bener Ngadapang. hayang ngadapang mah juga karpet atau hamparan ke baraya. Tuh. Teh urang teh dekat tong sahanap okahan. Sahanap ieu mah Bojong Haur. Pak, ayo Pak. Duh, yuk, tuh si Bapak. Saya Bojong Haur baraya cenah ieu di kampung Bojong Haur barayanya. Tuh raoseun kieu enak tuh. Nya tadi itu kan urang teh baraya tuh. Kadah nama dipoto heula Mang Palah di sisi urang teh tadi ditu. Tuh di dieu enakeun tinggal lihat tuh pemandangan baraya aslina ieu mah Karangsari mantap pokona mah. Tah ieu mah arah ditu ka Cipongkor deui tah. Urang mah arah ka dieu ka Sodong. Arah ka desa Karangsari baraya nya. Tah desa nama tah sakedap deui tah desana teh berarti tah ieu desa Karangsari di setia deui tuh. Aduh, jadi ke hamparan sawahna, payunana aduh. Masya Allah, tah ieu desana ieu Karangsari ieu. Tah, tulikeun pemandanganana baraya aslina tah. Baraya luar biasa magagal baraya. Moal magagal, apalah. Ieu aduh tulikeun luar biasa pokona mah sawahna. Urang teh ka dieu Ka dieu pokona namanya urang ka perbatasan antara desa Karangsari sareng desa naon sana itu mah sana desa Karangsari teh ieu. Terus itu mah desa desa naon deui Sodong ini nya. arah ka Sodong